wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang kaitkeun jeung kayaan bahasan ayeuna. Naon lamun hayang pitulung Allah, lamun hayang dirizkian ku Allah, lamun hayang dijembarkeun hirupna ku Allah Subhanahu wa taala, maka wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya 3 wasiatna. Urang hayang dirizkian, urang hayang ditulungan ku Gusti Allah, urang hayang hirupna jembar, maka cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 resepna. Naon bae nu kahiji, yakni cek Rasul tubu ilallahi qabla an tamutu. Nu kahiji geura tobat ka Allah samemeh datang maut. Tobat ka Allah samemeh datang maut. Sabab naon? Sabab maut mah teu panca kaki. Sabab maut mah teu pilih bulu, teu pedah gelis, teu pedah kasep, teu pedah kolot, teu pedah peot. Wayah maut mah maut we. Jeung deui pan umur jalma mah eueuh nu apa? Ayeuna waras bisa jadi isuk mah maut. Ayeuna gering bisa jadi isuk mah kalah waras. Lamun urang apal jeung urang hati-hati kana umur, maka urang teu wani goplah poho ka Gusti Allah alias urang usahakeun unggal poe tobat ka Allah. Tobat teh unggal poe. Ulah tobat mingguan, ulah tobat tahunan, tapi unggal poe sabab dorakan ieu urang unggal poe, maka dosana, maka tobatna kudu unggal memeh datang maut. Sabab manusia likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Pikeun saban-saban manusia aya ajalna, di mana geus datang ajal teu bisa ngengkekeun aja sakedeung komo ngaheulakeun. Geus datang mah teu hamo saur malaikat teu meunang hampura, ceuk malaikat teu meunang engke heula, ceuk malaikat teu meunang dihayang-hayang. Kami diparentah ku Gusti Allah kudu ayeuna nya ayeuna. Teu bisa tempo heula. Lamun urang umur geus kolot, wis geus loba, kulit geus peot, pira peuting teu inget kana maut. Nya, pira peuting urang teu inget kana maut. Lamun geus nempok kulit kerenyot, naon deui ku bodas awak rempok, maka urang kudu leuwih naon leuwih inget kana maut. Leuwih alus jalma nu inget kana maut urang mah kalah di naudzubillah. Kalah amit-amit jabang bayi. Lamun akhir jalma maut teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun sahatah. Lain urang kalah malik urang bakal musab kana diri urang ge bakal geura tobat astagfirullahalazim. Loba dosa teh Gusti. Ulah wa ka dicabut ayeuna sabab abdi tobat ge can bener, tak karek bener. Jadi tan hayang dicabut nyawa teh sabab rumasa dorakana loba kene. Hiji-ta. Nu kadua resep saur Rasulullah wabadiru bil amali sholihati qabla an tusghilu. Saur Rasul. Nu kadua buru-buru migawe amal soleh samemeh datang sibuk. Awas. Memeh teu kaburu, salagi kaburu geura pigawe amalan soleh. Nu hade geura pigawe ulah engke-engkean. Engke welah. Eta kabiasaan urang. Engke akhirna teu kaburu. Akhirna mah kaburu sibuk. Ya. Maka saur Rasul teu meunang ngengke di mana urang rek migawe amal soleh. Wabadiru buru-buru pigawe amal teh ulah diengke-engke lamun aya kesempatan buru pigawe. Ulah ieu urang mah keur nyantai, ngong adan. Heula. Padahal teh keur gawe. Keur nyantai eta teh.
heula keneh bae komo keur gawe keur nyantai ge heula keneh bae urang mah hebat ka Gusti Allah nyebut heula tapi giliran Gusti Allah urang lapar mah buru-buru dahar bener teh buru beuteung lapar mah tapi ku panggilan Gusti Allah heula luar biasa panggilan Gusti Allah sorry ya Allah keheula cekasarna mah gitu kan cekasarna mah urang mah tukang sorry ka Gusti Allah sorry ya Allah nauzubillah min dzalika astagfirullahaladzim didinya be urang mah sajara raweuh teuing ka Gusti Allah perintah Allah ge urang mah engke padahal meureun lamun geus maot mah karek hanjakal lamun geus dina tikorok mah nyawa dina lak-lakan banti-banti hanjakal bari jeung ari nyawa dina tikorok teh tanda urang geus paragat jeung dunia jeung lamun nyawa geus dina tikorok urang teu bisa walakaya kumaha didinya ditantukeun pibagjaeun jeung picirakaeunana urang di mana nyawa geus dina genggerongan didinya urang bakal kapanggih jalma aya nu maotna bolotot aya nu maotna seuri nya aya nu beungeutna teh cerah pikaresep ongko jalma teh maot tapi res beungeutna teh cenghar cahayaan aya nu kitu aya nu maotna ti geuning siga nu keungeun siga nu geuneuk katingalina siga anu sieun katingalina rupa-rupa jalma nu maot dina wajahna naon sabab keur waktu nyawa dina genggerongan didinya ditembongkeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril pi surgaeun apa pi narakaeun dina keur waktu nyawa dina genggerongan dina keur waktu nyawa dina genggerongan di luhureun urang teh aya dua malaikat di luhuran urang aya dua malaikat hiji malaikat Ajrail nu kadua malaikat Jibril malaikat Ajrail anu tugasna ke nyabut nyawa malaikat Jibril anu tugasna nembongkeun ieu pisurgaeun apa pinarakaeun lamun jalmana soleh tukang ibadah tara maksiat ka Gusti Allah malaikat Jibril bakal ngadawuh hadza manzilatuk saur malaikat Jibril ieu tempat maneh ieu tempo ku maneh tempo bari ngabentangkeun jangjangna nu beulah katuhu gebar jangjangna dibuka ku malaikat Jibril nu beulah katuhu katembong didinya dina jangjang malaikat Jibril aya gambar surga endah pikaresepeun bunga jeung tentrem kana hate jalma nu ningali jangjang katuhuna malaikat Jibril nu aya dina genggerongan nyawana teh bakal senyum sumringah bunga ningali sawarga didinya malaikat Ajrail nyambut nyawana keur bunga keur senang dibebenjokeun ningali sawarga dicabut nyawana gitu karasa padahal dicabut teh nyeri dicabut nyawa teh nyeri bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ngarasakeun nyerina ngan harita jalma soleh moal karasaeun nyerina dicabut nyawa naon sabab keur dibebenjokeun ku malaikat Jibril nu sawarga keur bunga jalma keur senang ieu apa lain ibarat ibu keur bobogohan ieu keur ngora so ya diciwit ke ku kabogoh teh nyeri ieu diciwit ke ku kabogoh teu rasa nyeri resep da sabab keur dibebenjokeun ku rasa cinta nah kitu ge jalma nu keur dina genggerongan dicabut ku malaikat Ajrail teu karasaeun nyerina sabab nempo sawarga keur bunga matak maot ge senyum biasana gitu cahayaan berang katingalina keur bunga nu kadua lamun jalmana tukang doraka nauzubillah maka malaikat Jibril bakal ngadawuh hadza manzilatuk tuluy ngagebar cenjang-jang nu beulah kenca dina jangjang nu beulah kenca naon nu katingali
gambar neraka. Didinya ningali jalma nu keur disiksa, ningali api nu ngabebelah. Keeng jalma nu nyawana dina genggerongan ningali neraka keeng reup geuneuk rayu piasieun nempon neraka ngeleper manehna. Keur sieun-sieun kitu malaikat Ajrail nyabut nyawana. Keur sieun ku neraka dicabut nyawana. Keur nyeri nempon neraka ditambah nyeri, maka nyerina berlipat-lipat nyeri dicabut nyawana. Sababana keur keung ningali neraka katurug-turug dicabut nyawana nyeri, mata cek kolot baheula mah lihat ibaratnya buhinis tina liang tukang. Nyerina luar biasa. Keur mak nyeri dicabut nyawa, manehna keur keung mata maot teh kadang aya nu borotot. Aya nureup geuneuk siga nu aya geuning sak bisa ngabedakeun. Mun urang sering ningali nu maot geuning tiang di wajah teh aya nu caah wajah teh, aya nu ikhlas wajah teh, aya nu ieu geuning siga nu manggih ka keung. Eta kemungkinan dua. Hiji lamun katingali wajahna caang, katingali bunga berarti manggih bunga. Memeh dicabut ku malaikat Jibril. Nu kadua lamun katingali pikas siga sieun maka eta jalma ningali neraka. Memeh dicabut ku malaikat Ajrail. Jadi jangan itu tara diterangkeun, jarang diterangkeun barang. Padahal ari malaikat Ajrail nyandak nyawa hiji jalma teh serangan di barengan aya 3 rombongan. Aya sarombongan nyabut nyawa tina jempol kana tuur, sarombongan di nyabak nyandak nyawa tina tuur kana udel, sarombongan nyabut nyawa tina udel kana genggerongan. Tah tina genggerongan tugas duaan malaikat Jibril sareng malaikat Ajrail. Jadi lobaan nyabut nyawa teh disebut lagi malaikat. Ya, malaikat lobaan. Mata kelamun urang inget kadinya wa badiru bil amali sholihati, buru-buru migawi amal soleh samemeh urang teu kaburu alias sibuk. Duata nu katilu saur rasul wasilu bainakum wa baina rabbikum bil bi kasrati dzikrikum wa kasrati shadaqah. Gerak sambungkeun diri urang jeung Gusti Allah ku loba zikir, nu kadua ku loba sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah teh nyegah tina bala. Jeung deui lamun urang sedekah moal ngurangan harta urang, balik ta yazdad bakal nambah. Lamun urang sedekahna bari jeung ikhlas. Kecuali mau sedekah teu ikhlas. Komo kapaksa di jalan mah urang usum aya masjid Asairiyah. Terang ibu masjid Asairiyah? Teu terang? Masjid Asairiyah teh masjid nu hasil tina nyair. Jadi Asairiyah. Ladang tina sairan. Masjid teh disebut Sairiyah. Kerusum ayeuna mah unggal masjidnya, unggal masjid di jalan teh nyair nya salah dina salah saeuna mah halus ngan lamun katingali ku jalma non muslimah erakeun jalma Islam tapi ka di jalan nyairan mesti berarti jalma Islam teh kurang kompak baru gitu sedekah teh kurang kompak mata nyairan di pinggir jalan macam sebutan masjid Asairiyah, masjid ladang sair. Sairan. Aya nya ti aya sabaraha unggal masjid aya teh eta kadang nu merena teh kukulutus. Kadang-kadang kapaksa da ku era lain ku sabab ikhlas. Kadang merena teh duh aing diwatang geus sabaraha kali ye mun teh mere era. Eta teh kadang-kadang gitu. Mere sote lain ikhlas, mere teh kadang-kadang ku sabab lain ku sabab ikhlas hayang mere ku sabab bolak-balik. Dapan aya nu ngageroan geuning selamat datang
kendaraan dari sebelah timur kan gitunya. Kan orang geus disebut tak kunaon reporter kamera nyerakeun tina urang. Kadang-kadang itu teh mereka paksa nya. Ngan lumayan teh oke lah. Ngan gitu teh ya. Tapi aya leuheun. Saur Imam Ghazali ikhlas teh tiasa panderi. Awas, ikhlas bisa panderi lamun urang mere tadina karena naon karena kapaksa, namun urang ingat ikhlaskeun guru. Supaya jadi ganjaran. Tadina kapaksa atau tadi bersabab era, saur Imam Ghazali ikhlas bisa panderi. Nya, sok ikhlaskeun ya Allah, tadi sedekah abdi ikhlas. Mugi-mugi janten jajan kitu sobat kena teh. Da rata-rata orang kadang-kadang ku era. Pedah bolak-balik disebut mah kendaraan bermotor dari arah timur. Selamat datang umat gitu nya. Urang jadu disebut ya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji tadi tobat memeh maut, dua buru-buru karena amal samemeh urang sibuk, nu katilu geura sambungkeun diri urang jeung Gusti Allah loba zikir jeung loba sedekah maka lamun tilu dilakonan saur Gusti Allah saur Kanjeng Nabi turzaku wa tunsoru wa tujbaru bakal menang rezeki anu dirizkian ka Allah dijamin rezekina ka Allah. Nu kadua wa tunsoru ditulungan ka Allah tina kasulitanana tina sagala pancabalaina bakal ditulungan ku Allah. Nu katilu watut baru hirupna dijembarkeun diluhurkeun darajatna ku Allah dimuliakeun ku Gusti. Lamun urang kan tilu eta teh geus cakup lain kana kahirupan urang teh rezeki loba meunang pitulung Allah hirup jembar. Nah kitu teh tenangan hirup tenang. Maka kuncina tadi tobat memeh maut. Ya buru-buru amal soleh sambungkan diri urang jeung Gusti Allah ku zikir jeung ku loba sedekah.